Baraya, ayo tuturkeun RW ieu RW dek masak mie di kebon. Kebenaran keur ngarit, sampai teu kalah kapegat hujan, hujanna turun sisuk-sisuk. Untungna mawa mie. Ya biasa di kebon mah nya niup suluh heula niup seuneu tuh. Hese niup seuneuna ge. Untung aya katel si Abah geus lila teu dipake. Manfaatkeun. Tadi RW mawa nya, mawa nog, mawa sayur pakcoy. Lumayan lah. Kan sangu mah teu mawa, teu can masak. Saya aya we tapi aya tahu. Tahu saya sakamari 2. Tah eta teh lumayan tamah-tamah meh wareg. Itu buru-buru masakna da keur masuluhna tina turus deh. Babari beak. Geus dek pareum ge. Tapi untungna geus arasak mie nog mah. Tia make bumbu. Beres. Galokan sakedeung. Geus. Tah untungna aya sukro hiji tadi teh, bawa. Tuh, da piring. Ya kana katel na we. Tapi untungna keur hujan kieu mah alah nikmatna ngaran di kebon. Sisi hawu haneut. Gagalna teh eueuh sangu. Mantapna mie, tahu, enog, sayur. Bere hujan, teu mending di kebon, di saung. Nikmat nyo baraya. Yuk ah.